Hei kau Supiono. Siapa kau? Suara alam. Ada apa memang? Kamu kenapa, hei manusia? Mataku nggak bisa melihat. Mataku buta. Kenapa? Aku dirampok. Mataku buta. Aku tidak bisa melihat. Hai suara alam, tunjukkanlah pada saya. Aku ingin balas dendam pada mereka. Balas dendam itu dilarang, tidak boleh. Tapi kalau kamu mau ngasih pelajaran pada mereka, aku akan memberikan ilmu dan jurus yang harus kau gunakan melawan kejahatan. Hai suara alam, aku siap menerima ilmu yang kau berikan padaku. Harus apakah aku sekarang? Syaratnya sangat gampang. Untuk menguasai jurus dan ilmu baru, kamu harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa sarapan pagi dan gosok gigi. Setelah itu, kamu lari 20 km setiap hari. Push up, sit up sebanyak 50 kali. Untuk saat ini, kamu harus tapa dulu selama 1 hari di sini. Baiklah, hai suara alam. Aku menerima apa yang kau perintahkan. Baru udah ke kamarahan itu cenanya. Naik ke rumpul. Tek muka koper kamari nangga begal. Astagfirullahaladzim. Siapa ngomong-ngomong bas teh, diuk teh punten-punten naon. Noel kumaha, cemak blok. Taingan ge jelema ieu. Aing darah tinggi dia wae dari jelema ieu mah. Eta wig. Ieu mah jatah Pak RT engke. Yang mana? Tak banget. Juga tuh bisa sering udah jelema gitu. Budak mana? Naik muka koper dan diteren mana? Hah? Saya rencana ke dari mana? Hei, mana budak? Mana? Hah? Jenarek muka koper lain udah kemari bahasa ngebegal teh. Abi ti bumi tadi teh bade muka koper nu kamari dibegal nu beureum geuning nu beureum. Masya we pan aing ngomong gitu tadi ge. Heuh ka dieu teh urang teh kumpulan ek muka koper nu kamari. Terus masya we ka dieu muka koper nih sia ek jemping masya we aing mah ngomong teh. Mana barudak? Ih, urang mah geus mandi. Mau waras ieu mah. Be, perasaan aing teh asa geus seungit euy. Masya we lah. Geus mandi aing teh. Nyerah aing ngomongin sia mah. Badai muka koper. Masya we, aing mah teu nanya. Aing tadi nanya. Manehna tengah jawab. Terkodeng. Oh sorry telat. Untung mana tereh datang lah, Hah? Telat sajam, Bos. Jigana aing sengklek manten ya, ngelayanan jelema ieu. Buka ya, Buka bos.
Oh. Buka euy. Mahai mukana euy. Mahai mukana euy. Yut, Bukan, harus dibuka di mage tadi. kumaha tuh mukana ieu? Do. Teuing kan. Jagal tuh ieu mah. Dibuka mata. Pandai keur dibuka. Hese. Saya mau ulah mikiran muka ieu, tak buka tuh sia. Hayu euy. Do. Bongkar tuh men. Naon weh? Obeng. Buka tuh. Do, mana? Jang bawa ka bengkel men. Nah, hese ieu mah. Minum bakal kuncian. Bawa ka bengkel. Pan heueuh teh tadi ge aing teh rek dibawa ka bengkel. Aing cilisnya ka mana wae. Sekalian cilisnya ku aing di bengkel, hah? Jangan kuncina numpang. Ujang damang. Nah, ini pusing. Lanjut lah. Tinggalkan weh kita mah. Kemana? Ayo. Semua. Ay tadi titah ngumpul ngarurusuh. Muka koper. Geus aya koperna teu dibuka-buka. Ay teh lila teh. Jah, arinit ngeleos. Tingge kamarana teu ngomong teu naon. Ay. Sah, milu lah. Kesau sorangan di dieu. Oi, dakwaan, ajakan. Buru amat. Aing diajakan tadi. Jeung nawe ka mana wae. Hei kau manusia, ini sudah 1 hari, saatnya kamu bangun dan pergi. Pulanglah ke rumah dan mulailah menjadi latihan. Hei bangun. Baiklah, aku akan menuruti semuanya. Nuan jelema so itu lah. Men. Tuh, men, kayak pasien, men. Yuk. Mangsa yuk. Mangsa. Mana?
Eren. Udah main lah. Yuk, mau banyak bacot. Oh iya, sokot lu. Yuk, lepasin ye, naon ieu? Lepasin men. Naon? Ulah lewe. Yot, naon jalan yot. Yot. Ya, kolor. Tembak men. Kasus ieu mah. Yang geus merah jeung mana eta mah? Lumayan. Pas. Anu kitu unggul. Anu kitu unggul. Aya HP. Geus lah jual HP nama. Kop merek cangcut mah jang manis buat cangcut. Itu berek kasih budak. Oh, jeung si budak men, eta kolorna men. Bukan usaha sih itu nih. Sejarah eta gitu. Ari maneh kunaon deh, datang-datang adon mewek. Pak, turun dulu Pak. Sakit Pak. Abi teh Pak dipalak Pak, ditonggok, pengobatan. Di mana dipalakna? Ditonggok Pak, di jalan pasir Pak. Pengobatannya? Iya Pak. Bagus. Eta mah bagian dewek, diselek balik mah balik Iya Pak. Kan. Obatan mah buah-buah anu baheula ka dewek ngarampok buahnya. Keun ku dewek teh campuran lah. Wah, deunya euy. Kasian men. Yuk, di lah. Bisa lumayan. Dok. Hop. Perasaan aku kenal suaranya, Sok kenal maneh. Papanggih ke Kara. Kenal. Bentar duitna, bentar. Rok, men. Hop. Air wani ya. Lanjut, terang. Ayam. Urusan kan bisa tuh nya. Udah. Bawa nak. Siap. Buru tuh. Si koplok si Narien nyambung. Ada apa ini? Tanda tangan Pak. Oh, tanda tangan. Mohon. Saya kadikeun heula. Nah, gitu tah. Yuk. Sok. Si bebas sugan teh heueuh. Ek neunggeuh. Nuhun ya, nuhun. Nuhun bisa nuhun. Iya, sama-sama. Nuhun. Ya bos, geus menang tanda tanganan tah. Aya tah. Aing nih tah teh dilawan. Lain minta tanda tangan. Urangnya sebenarnya mah bingung bos. Aya musuh teh kudu nama dilawan, lain dipenta tanda tanganana. Kalau aku masih ya we. Ya, lawan. Oh, lawan. Heeh. Siap. Si Dayut eleh, si Geno eleh. Dodot jongkeng di. Aing kudu kumaha ya. Perasaan masih ada satu lagi, Mana nya? Gak ada, udah pulang. Udah pulang bagaimana? Ini suaranya masih ada nih. Hei, maju,
Ampun Pak, ampun. Ampun Pak. Aduh. Ya, matakna jadi jalma teh sing daek usaha, sing rajin, ulah rumpak rampok kieu. Punta penta eta teh pamali bisi kawalat. Awasnya ulah sakali-kali deui. Komo ngarampok jelema anu teu nempo kieu mah akibatna pibahayaeun. Awasnya lamun sakali-kali deui ka tempo model kieu kuring moal ngahampur ka anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.